Si mana sih nih? Aing ngahajar ka dieu, Bang. Nek naon? Minta tulung aing. Minta tulung naon? Pinjem duit. Aing ge teu gablek sia mah. Aing barang bagian kiri dit aing si bunga ayeuna kamari nyokot aing. Peker aktif. Heuh, sarua wae. Sarua wae naon? Sarua wae ka si bunga. Sia boga utang gitu. Nu kamari pan nginjem. Katambah kun si Isal deui 200. Si Isal naon? Tuh kamari geura pake ngaran aing. Jam 200. Ya. Mun aya si bunga kieu eta. Sap. Jadi teu kudu nyumput ya? Montong na nyumput segala. Wah, kebenaran itu. Hari darinya dua nana. Capek. Sia lamun ngomongna baik-baik kunyu. Pan aing teh tadi kita kumaha ka sia. Sia atuh lah mere janji we ka aing isuk cole goblok. Aduh, tahan Bang. Lagi Tahan ulah. Bang. Lah ulah. Sok sia wani mah babak ka dieu. Heuh sia ka aing goblok ulah nyebut monyet sia pada naon sia. Kela ieu. Ger jeung aing goblok ya aduh sok. Tahan Bang. Ke cicing. Ayo. Keatus nu ngomong namanya biasa sia kunyu pulang ngamuk emosi aing mancing sia. Sok si anjing. Aduh. Sia teh goblok teh. Cicing kegeratan, tungguan lah. Heuh sok datang ka dieu wani mah. Heuh ngomongna biasa-biasa cek aing ge ulah emosi ka aing. Heuh sia nu janji bayar ayeuna kacedok lah. Cicing geura bisa ngamuk wadoyo. Ngajedog sia Tahan na Bang. teh. Tahan emosi Bang. Ngajedog atuh cek aing teh. Cek Tahan aing emosi, tahan Bang. heuh sia nu janji paninganan kamari ka aing teh bayar ayeuna goblok. Cicing ieu bisa ngamuk. Hayang dikadek. Cicing geura. Nah, semuanya. Ye, ini teh lah bisa ngamuk. Heuh sok ku aing daguan di dieu sok ku aing kadu bedog kadu naon jeung aing sok. Bisa ini Bang. Kapan? Sok ku aing sing gebukan sia bunyo. Tahan Bang. Anca kamer nginjem anu kitu. Soak. Cari aman we noh. Tahan. Tunggu Bang sieun Bang. Aduh. Piye pula? Dari lapisan itu si sayang tete ka dieu euy. Terus nungguan aing yuk. Geus 2 jam. Pada di enggeus. Mulaina enggeus. Eris enggeus. Enggak saroding ya. Di mana di jalan mana? Liar nih sia eta mah. Oke. Motor sama ayah di saroding teh. Da keur gadagnaeun dikenai Cempaka Jaya. Aing sampeurkeun. Motor sama jelas-jelas itu. Kemana ieu? Kalau setelangan ka imah leuwih ti sabarang puluh balik. Gaya di kedai. Wah, nah buru-buru bagian. Bagian naon? Pas Sabtu ini teh. Sabtu. Aduh tuh. Iya, ngopi heula nyantai atuh ka mana? Atuh nyaman itu kurang kayak ieu. Ngopi naon lah? Kita kieu. Sampai. Coba. Tungguan atuh. Tungguan. Ya, kopi lah. Mau hujan angin ya ngatur urang. Hujan angin banget tuh. Sok nyasaranya. Orang yang bayar lah. Sampai Sok. Ah. Baraeun itu? Dua. Naon we? Bandrek jeung rempah. Oh,
20-an, 20-an. Oh, oke tuh dibayarnya kalau itu ya. Oh, itu. Ya. Ah, Nyading. tuh, ya. Siap dulu, Kak. Mohon maaf. Kak. Gantan 20-an. Ya, tak pakai oding. Ih, kuat cina tadi tuh teh. 20-an ada ini. Ah, masodingnya. Ya itu mah kue ah. 70. Gantan 20. Bayar naon ah? Biasa kan, iya kerjaan mingguan tiap Sabtu. Ya ah, abi mah terang naon. Di piwarang nagena nuhunkeun artos kanggo bayar ieu. Aduh, kan abi nagecan minang artos itu teh. Ah, abi mah terang naon ah. Nu penting mah bayar we abi mah 20 ribuan. Enggak ah. Mohon. Mohon ah. Bisa nih. Asih Sarodi, bayar mingguan dia acan terus aing mayar deka kedai. Kok blok Sarodi mah bayar mingguan dia acan ka aing. Ih, kok ngambelan deui mahana ngopi di dieu. Sampai heueuh dikraktir aing. Sarodi. Tunggur. Hambat. Anjing. Taneuna ieu mah kabarulah kieu sampai aing ieu mah. Cuma bagian panen geus garede. Kakak karya ieu mah aduh anjing. Si Odin kenal di kebunnya. Ning, iya di teteangan Kak Ima kayaknya kernaon di dia. Enggak. Taneuna aduh aing. Ieu mah. Masa irah melakan sampo ieu geus tinggal panen ieu mah ding. Heuh atuh da geus lila nah aya 6 bulan. Wah, ngan bareula ieu ek jaradi. Insyaallah lah sahanu apal atuh da ek ayaan jeung Halo dona panjang teuing nya. Heuh pan. Lain ya ding. Aing teh ek aya pangabutuh ka maneh. Geus pasti sama bagian aya pangabutuh ka aing goblok. Iya. Pangabutuh naon? Lain ek nginjem duit, aing mah nginjem sapatu teu pira. Najis na nginjem sepatu kain dulu cokor aing leutik cokor sia ngajebrag gitu. Kan bagian RT-an kan main bola aing teu gablek sapatuna. Beurt najis teuing na make sepatu aing atuh. Ket, Aku mah hamun sepatu aing dobol. atuh engke tinggal di kaput ku aing. Najis lah. Hasil teh meni motah-motah teuing. Eueuh deui aing ngan hiji-hijina eta naomaha. Heuh uang injem heula ku aing kehed aing teu gablek. Kadobol mah ku aing diisol. Najis lah. Kaditu atuh meuli. Sia mah meuni teu gablek sepatu acan atuh. Siap, pan kege aing gablek duit mau meuli ieu sia teh. Heuh anjung we meuli najis teuing aing kudu engke sepatu aing kudu disol sagala. Moal mere nginjem sia. Moal najis teuing dole cokor sia mah ngajebrag gitu. Nah, gini. Sekali kan nginjem sendal cing. Nah ngajebrag sia ngajaran aing. Dolo da mal asup. Ngajaran. Tah. Asup ieu kehed. Dolo sepatu aing meureunnan waaskeun teuing jadi sagede kumaha. Eueuh kaidengan pisan nginjem mah kanu sapantaran cungur. Tong kanu aing. Moal mere nginjem sia jadi kumaha ieu teh? Moal na mere nginjem kumaha? Disewa ku aing oding Moal sing disewa 100.000 ge moal. Bener sia moal mere nginjem. Moal. Aduh, Sepatu aing kudu disewa gitu daripada jebol. Nyet. Nah sia goblok. Monyet ka aing. Nah sia nanan goblok. Dulu jaman agak goblok. Sia kabur. Ih goblok ka aing put monyet. Itu salah tuh dosa aing salah tinggal mana. Oh sia cungur. Naon man? Siapa dah nyebut monyet ka aing? Lain aing. Pugus sia nu di dieu cungur. Lain ka aing. Yo, mana pan eueuh deui jalma salian teh sia cungur. Tuh kabur tuh. Kabur. Itu jalma geus kabur ka ditu. Kabur kunyuk sia cungur. Sia yang naon jeung aing si cungur. Nah, mang. Sia dendam keneh ka aing. Hah?
Siapa cungur nyebut monyet ke aing. Lain aing, Mang. Mun digede ku aing. Lain aing, Mang. Iya, Mang. Ulah maksa aing, iya, Mang. Ulah maksa aing emosi, Mang. Mangpeng aing keur kontrol kene, Mang. Emang aing sieun ku sia cungur. Geus, Mang. Turunkeun Sok lawan aing cungur. Sok. Duh, Sok. aduh, Sok. aduh. Nesya gede kawan iku, Bang. Nah sia cungur. Ayo nonjokan aing. Sia nang tereng wae ka aing goblok. Apaan sia nyebut monyet? Saha goblok? Eta sia cungur. Aing mah teu wani nonjok ka sia, sakali tonjokan aing. Kumaha anjing? Aduh sia cungur. Bejakeun lain aing, teh aing teh si Isal goblok. Anjing, aing kudu ngelmu heula ya mah. Dolakan cungur, can beres jeung aing. Dar cungur, ditungguan ku aing tapi ka irawe ge. Wow, 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 wow.